ya. Itu nyatun, bulan kedua ya. Ayo urang aman. Endut, abi teh nuju ngapalkeun kayaknya anjing urang mah. Kewe ngapalkeun mah ayeuna mah aman heula ulin. Tuh balik kanan teu saya. Kecimot Cimot bisu lah. Pakai kok. Ieu balik kanan saya. Hayu. Endut nah. Hayu ieu tinggal balik kanan. Di Endut, pameserkeun abi teh ieu. anjing urang mah. Kewe ulangan mah ieu heula urang aman ieu. Tapi Iya teh aya naon? Kunaon Cimot? Oh nuju diajar Ari endul kunaon? Dia kan nuju ngapalkeun ulah diganggu heula. Abdi gaduh boneka, ieu teh saleresna kanggo Cimot. Cimot teh bade ulang tahun. Kasina beres heula ngapalkeunana. Sok tuh barudak nu di bumi, saha nu nuju diajar nu ngapalkeun. Bereskeun heula ulah waka diajakan ulin atundul karunya. Janten abdi teh lepat teh. Nya lepat. Abdi lepat. Tuh, jadi nu diajar heula nya sing leresnya. Ya. Tah. Sampurasun heula teh. Tos apa ayeuna mah? Tos apa? Tuh, tos apal mah sae. Tah, ayeuna mah daripada ulin di luar rek hujan. Mending urang ngadengkeun carita teteh. Tuh, Bade. Tapi kan cerita teteh we. teh sampurasun heula. Nya hayu atuh urang ka barudak nu di bumi. Sampurasun. Tuh, sadayana oge parantos siap ngadengkeun carita teteh. Nah, teteh bari carita kapungkur aya hiji jami namina Ibrahim. Saha namina? Ibrahim. Nah, Ibrahim teh gaduh istri namina saha nu terang. Sahanya. Sok barudak di bumi aya nu terang saha nami istrina Ibrahim. Saha cing? Hanya teteh. Saha? Tuh aya nu ngajawab tuh. Saha? Pinter, Sarah namina teh Sarah. Tah Ibrahim teh kapungkur ku pangeran piwarang ninggalkeun Ur. Kotana. Terang teh Ur di mana? Ur teh. Ur teh naon teh? Ur teh nami kota eta teh kapungkur mah di daerah Babilonia. Kami ayeuna mah misalkan kami ya. Kami ayeuna mah di Irak. Kami ayeuna Mesopotamia teh Irak. Sumuhu. Babilonia, Mesopotamia, ilabri pokona mah daerah Irak ayeuna mah. Tapi warang ngantunkeun eta kota teras ku Gusti teh dijanjian Ibrahim teh bakal jadi bapak anu luhung. Bapak anu luhung terang teh? Bapak anu agung. Bapak anu hebat pokokna mah anu terkenal. Nah, bakal jadi bapak anu luhung oge bakal gaduh putra sareng turunanana bakal suur pisan siga bintang di langit moal kaetang gitu cenah. Saha nu pernah nyetak bintang di langit? Pernah teh? Aya sabriji bintang di langit. Tuh, barudak di bumi saha nu pernah nyetak bintang di langit? Aya? Wah, sabaraha? Abdi pernah ngetang. Sabriji bintangna? Itu kaetan. Tah, kitu oge katurunan si Abraham atau Ibrahim teh bakal suur pisan siga bentang di langit. Tah orang teraskeun nya Ibrahim teh teras ningal gitu nya wengi teh bentang di langit eta suur pisan. Irahanya janji Gusti teh terus ditungguan dugi kalami. Akhirna Ibrahim sareng Sarah teh tos rarempo, tos ini. Aduh, lansia. Tos teh aya harapan. Atuh tetehnya lansia. Atuh. Jadi Ibrahim sareng Sarah teh gaduh urang terus janten nenek-nenek sareng kakek gitu. Muhun. Tapi ku pangersa Gusti tiasa gaduh putra. Dinamia, namina saha? Aya terang teh, namina Ibrahim, putrana Ibrahim. Ishak. Pinter. Namina teh Ishak. Tah, teh sabaraha lila nya tahun-tahun Ishak teh terus gede. Terus
Gusti pangeran teh rek ngadoja ka Ibrahim. Ngadojanya kita Gusti datang. Ibrahim cek Gusti, cek pangeran. Sok ayeuna anak maneh Ishak anu ngan hiji-hijina anu dipikanya aku maneh dibawa ke Gunung Moria. Gunung Moria di mana? Gunung Moria. Teu Gunung Moria di mana? Itu tadi teh kira. Beda Gunung Moria, mau Gunung Moria mah ayeuna mah jadi Yerusalem. Makanya di Yerusalem. Di piwarang di cana ka Gunung Moria. Kurbankeun keur kami. Teteh sekedar tadi Saul pangeran Ibrahim teh baris gaduh putra sapertos bentang di langit. Mohon. Tah ayeuna Ishak putra hiji-hijina kedah di atuh kumaha gaduh putra jiga bentang di langit. Eta Ibrahim ge teu percayaeun. Mikirna teh kutalang ngasnanya eta pangeran. Budak abdi ngan hiji-hijina piwarang dipaehan, dikorbankeun. Tapi da Ibrahim mah taat ka pangeran. Geus we nurut ka pangeran mah. Isuk-isuk keneh terus we si Ishak teh dibawa. Hayu kata urang indit. Bawa peso jeung ruhat nya ke kurban. Terus akhirna mah Ibrahim teh jalan tah. Naik ka Moria ujung Ishak. Ngan terus geus nepi ka Moria teh Ibrahim teh nyiapkeun seuneuna. Terus geus seuneuna teh si pesona oge geus dibersihan. Diasah. Terus si Ishak teh nanya, "Pak, ieu sagalana geus siap, geus beres. Ari domba na mana?" Kumaha cing? Kumaha cing si Ishakna naros kitu? Muhun, abahna sagalana teh siap. Suluhna siap, ruhakna siap. Pesokna siap. Ai dombana di mana? Dombana teu aya. Aduh, Ibrahim ge pasti bingungnya. Tapi anjeunna mah langsung nyarios ka si Ishak teh. Bari rada dareuda nya. Da sedih eta teh aduh budak hiji-hijina kita dipencit. Akhirna mah cek Ibrahim teh kieu. Sok ku bapa beungkeut kanangana dibeungkeut. Ditalian. Teh lurus teh. Disimpen dina luhur suluk. Ishak teh nurut deui nya. Pas besokna ku Ibrahim rek dipencitkeun ka Ishak. Ngomong aya suara di pangeran. Ibrahim. Ulah dipencit eta budak nungan hiji-hijina teh. Maneh geus taat. Ayeuna mah geus aya domba tuh dina rungkun. Kajiret tah. Ieuna tandukna. Jadi dombana aya teh. Aya. Dombana Tuh, aya. dombana aya. Akhirna mah dombana dibawa ku Ibrahim, dipencit, dikorbankeun. Kacida gumbirana eta Ibrahim jeung si Ishak teh. Terus akhirna mah Gusti oge, pangeran oge janjian deui ka Ibrahim. Maneh mah jelema taat, pasti bakal terus diberkahan ku Gusti oge. Tah, urang oge sadayana ulah daek mun aya nu ngadoja ciga tadi digoda nu diajar we taat we nya. Tapi lemah atuh tadi teh ngadoja. Mohon. Janten urang teh kudu taat ka pangeran. Mun urang taat ka pangeran pasti Diberkahan. Taat teh ka saha deui salian ti ka pangeran? Ka Abah. Mohon. Terus Ka guru sekolah minggu. ka guru di sekolah oge. Ya. Terus ka pamarentah oge. Pamarentah. Terus di nu kedah ieu kepagian di masihan boneka kalbi. Tuh cenah bade matihan boneka. Pasihan boneka na. Amangna di ditu. Terus atuh ayeuna mah urang ameng deui yuk. Hayu. Hayu sadayana. Hayu.